Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayah kawi galak timburu requestan ti Kang Tio. Mangga Kang Tio diantos joina. Kanggo nu sanesna oge diantosnya. Kanggo wargi-wargi seeng. Salam simpai katresna. Sunda salawasna. Ami ulah galak timburu atuh. Ami kedangar tos. Mana segala rutin Ami. Dengerti ku pamajikan mun datang ambek-ambekan nanya ge tara nimbalan dating buruan. Abdi geus ngadengi beja akang teh boga nu murah. Lempang paduduaan ngobrol di jalan. Tong percaya duh Ami da kana beja da akan mah terumasa. Bohong mana tuh hari Ami? Ya akan terus kedua masih bukti Kang. Mana buktina mana? Tuh aya buktina Ami macak batur. Tatangga lama nu datang geus mindeng maranggihan. Sok gancang gerak serahkeun gancang beresan. Tong percaya du Ami da kana beja da akan mah terumasa. Sulaya akang menyayeut akang kudu sumpah ka Ami. Akang mah terumasa Ami. Cik atuh sing percaya ulah waka percaya kana omongan batur. Eta teh ngadukeun ka urang supaya urang ribut. Nek sing ngartos. Meureun akang teh nya cicing we di bumi kedah damel, kedah nyari napakan, nyari rezeki. Yang saradaya yang meser mobil, meser kapal. Ulah sok percaya ka Kang Odoy geura. Akang percaya mah. Kang Odoy mah bakat sakitu. Dengerti ku pamajikan mun datang ambek-ambekan nanya ge tara nembalan dating buruan. Sing percanten Ami. abdi geus ngadengi beja akang teh boga nu murah. Keur lempang paduduaan ngobrol di jalan. Tong percaya duh Ami da kana beja da akan mah terumasa. Akang bener Hares akang mah teu bohong teh kami. Si percaya kumaha naon? Bukti akang teh. Bukti mana buktina? Tatangga loba nu datang geus mindeng maranggihan. Sok gancang gerak serahkeun gancang beresan. Kudu inget sumpah akang nu baheula da akang mah moal sulaya. Ini geuleuh teu percaya wae.